pikir-pikir mikiran hirup mah eueuh bea. Cep. Beta kurang sok bingung. Loba jelema nu teu bersyukur. Jasa Eta jelema teh sebenarnya keyakinan yang ada. Terus teh jelema loba nu ngeluh. Sedangkan naon anak pikirna kieu logika leutik. Jika ceritain dina Al-Qur'an dina hadis geus aya rezeki teh aya nu ka imah, aya nu di luar. Mecahkeun naon kumaha ieu? Nu ka imah teh rezeki teh termasuk duit. Bentukna naon? Sungguh koneng, da tetangga nyieun pan budak lareuna. Reuneuh ti ulah. Syukuran, kahakan sama urang. Di luarnya ikhtiaran, nyieun keyakinan hirup. Berarti balik deui ka rasa syukuran urang. Barang mah kabeh ge di diri urang. Kudu bersyukur dengan rezeki anu kurang tarima, dengan barang anu kurang dipika boga, cukup dinikmati oleh Tuhan kan ya. Padangan sementara Urang teu apal isu urang hirup teu. tanya Kudu apa